Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Perkenalkan nami abdi Kimberly Natalia Pangaribuan di kelas 101. Di dia abdi bade nyarioskeun ka anjeun ngeunaan batu menangis. Kacaturkeun baheula kala hiruplah seorang indung saring budak awewena anu namina Darmi. Ayana Darmi tos maot manehna leutik. Baheula maneh hirupnya berkecukupan. Lamun satos ayana maot, indungna Darmi kudu kerja heula ti ladang demi hirup manehna. Keun tiap poe kerja ti ladang kulit hidung Darmi jadi pikeun hideung. Berat awak oge menyusut kabeh dilakukan demi putri hiji-hijina. Lamun naon anu dilakukeun Darmi? Manehna tiraek ngabantu indungna. Kerjaanna tiap poe hanya berdandan manehna oge keluar imah. Kana sieun kulit hideung sapartos indungna. Saat poe indung Darmi hendak bekerja ti ladang. Manehna bekerja nepikeun sonten poe sabab musim panen tos tiba sareng indungna. Nyarios pada Darmi. "Darmi, bisa anjeun masak poe ieuna? Ibu teu bisa uwi berang. Ieu karna kudu nyelesaikeun panen urang saet geus asak. Daek keur anterkeun ka ladang untuk ibu." "Daek Abu, kuring asak engke buuk abdi teh bisa bau tungku. Kuring pantos karamas, lalu mun kaula ngantarkeun ngandaharan ke ladang ke kulit kuring teh hideung keuring pantos luluran." Kaesokan poena Ibu Darmi tos siap kelawan hasil panenna manehna indit ka pasar. "Ya Tuhan, nuhunkeun abdi, ubahlah budakku sareng lepeskeun manehna sifat kedulna." "Ibu, ibu, ieu kemana aja sih menyaho kadahareun ke imah? Urang teh lapar sapopoe dahareun." "Darmi, tadi kan ibu tos ngadebeja ka manehna kudu masak." "Darmi, ikutlah ibu ke pasar nak, ngabutuhkeun anjeun moal-moalan hasil ti ladang urang." "Teu daek Abu, angke kulit urang kotor naon deui pasar kan becek. Aduh urang teh teu bisa ngabayangkeun kulit urang anu bersih mimilu kotor." Akhirnya ibu ka pasar nyalira. Sanggeus nepi ka imah, indung Darmi ngitung duit nu meunang ti pasar. "Bu, meserkeun Darmi bedak jeung perhiasan." "Muhun, ibu meserkeun, tapi anjeun milu supaya ibu teu salah meserkeun." Akhirna Darmi kapaksa milu indit ka pasar. Ngalawan ngagunakeun payung tapi manehna ngebisi ke indungna. "Bu, bu, engke urang lapangna ulah pasamping-samping, ibu tukang abdi aja." "Kunaha Darmi?" "Heh Darmi, anjeun bade kemana?" "Kuring rek ke pasar."
Ti tukang saha anjen teh? Indun maneh? Oh iya, pembantu orang. Tentu saja lain indung kuring. Ih, gak rila deh. Darmi, rek kemana? Kuring rek ke pasar. Ngomong-ngomong, eta saha anu dibade anjen manehna? Indungna anjen, lain maneh. Mau lain ibu kaula, tapi pembantu kaula. Saenyak-enyaknya hati ibu Darmi samakin sedih. Ngali anakna nu kacida tega ngakui awakna sebagai pembantuna. Lamun sakuat-kuat tenaga, ibunya berusaha menahannya. Gening gitunya sih, Darmi teu sopan anjing jeung indunna temuhun. Ari kaulamun bogo budak kos kieu geus teu dianggep deui. Hooh, sarua karunya jadi ninggalin indungna Darmi teu dianggap ke anakna. Ya atuh encan oge kena hukumanna kunaha jadi gibah kieu. Entos yuk ah. Sare ngakui indungna sebagai pembantu, maka indungna pun ngadu karena di jero hate. Ya Tuhan, hamba tos teu kuat ieu ngelawan sikap ti budak hamba. Tulung hukumlah manehna agar jadi jerak. Ah, ibu, nah jadi kieu kaki urang teh aya naon kakuen suku abdina kunaha teu bisa digerakin deui. Hampuran ieu kabeh karena kelakuan anjeunna terhadap ibu. Tadi kuring nyarioskeun cerita ngeunaan batu menangis, sareng ayeuna kuring hayong ngejelaskeun ngeunaan pelaku, watak, latar tempat, watar waktu, amanat, pamohalan, dan galur. Temanya adalah pentingnya berbakti dan menghormati orang tua. Pelakunya ada Darmi dan indungnya. Watak Darmi adalah sombong, manja, enggan membantu orang tuanya. Watak ibunya, indungnya, baik, penyabar. Terus latar waktunya zaman dahulu atau waktu yang lampau. Latar tempatnya terjadi di Kalimantan Barat. Amanatnya kudu hormat tur nyaah kakolot dan ulah sombong serta heuras heres. Pamohalannya manusia menjadi batu, galurnya menggunakan